Wah, wayang sakedeng deui euy. Wah, tunduh. Wayang golek akan segera dimulai. Alah. Wih, main euy. Asik, karek jam sakieu geuningan. Geruan si Idina. Idin, maneh di mana? Ieu urang ke di sumur. Oh, ka dieu lalajo moal ieu. Wayang golek. Hayu mumpung berang keneh ka dieu. Ajo cing ala ala ajo cing. Udin, buru ka dieu. Aduh, urang keur ngeunaheun joget si eta nya. Naon? Buru ieu aya nu rame yeuh. Nu rame naon? Wayang lain. Heeh. Asik, ajojing euy. Enak mamnya. Geus main can wayangna. Yeuh tinggal dikunyalira. Wih, geus main. Lain ngebejaan tadi atuh. Iya. Pangna dikumpulkeun teh kaula aya perlu. Ya perlu. Karena hangna perlu dikumpulkeun. Ngariung we di dieu kaos nu gelo, ngaharuleng we. Naon? Nu gelo cenah juga maneh. Aing mah pindah jeung dunungan tadi diuk lagi di dieu tah. Anjir aing di dieu. Di dieu mah seungit deket dunungan mah sia mah bau waduk anjing tah. Juring sia mah maneh mah dipoyok di lebok. Heeh, sia tah mah kitu. Tempo aing leuwih pindah ka itu. Kumaha aing we? Kalakuan aing mah kenjang pepilon kana kalakuan aing cicing mana mah. Nyagusnya. Sia teh Gus emang aing Agus. Agus juga maneh si Agus. Kurang ganti kuno ajojing. Sok siap. Ajo cing ala ala ajo cing. Ala ajo cing. Ajo cing ala ala ajo cing. Ajo cing. Joget atuh mang bisa teu buru. Jangan cium dulu. Pada baru saja kita bertemu.